Aduh, aing mah eta kanang hayam kunaon. Aduh, ieu mah aya nu ngaruksak yakin ieu kunaon euy. Gebotan kapan mah ieu jelemaana ieu. Nya asal ruksak ieu ditinggalkeun sakeudeuh kamari teh ngendong. Nah, ieu mah jadi kieu pantesan hayam laleunyitan. Jadi kieu teh. Masuk model kieu. Jam makan teh sampai kena ah. Cek, kernaon eta euy? Naon maneh? Nya nuju naon? Kemarin kakak tempokna keur naon ieu urang? Eta kanang hayam. Lain ieu tah kanang ieu naon ieu? Kanang hayam. Lain ieu tah. Oh, seng meureun. Tah nyaho mah seng atuh sia teh ngan tanya we unggal liwat. Kana naon atuh? Coba nanya mah mun urang teh kasaha wae ge urang teh kudu nanya entong ge kan wauh cara boba kumaneh kan teu wauh ge ngaliwat nya perlu ditanya mah. Eta kitu kunaon maneh buah sugan. Ampun aing mah kok jadi nuding ka urang. Lain kanang hayam urang kamari anu cikeun halus keneh. Atuh nya tuh teh nya. Jadi kitu sagala. Cuma kayak jadi kitu mah jadi nuding ka urang. Lain da kamari hayam jadi paling ge laleungitan. Ieu ucing paling ge. Da teu boga ucing urang mah. Oh da ucingan mesin teu boga ge da ucing batur boa. Maneh buang haja sih ah mentang-mentang urang eueuh. Tah ieu teh dijual moal ceu. Naon? Tah ieu sepeda. Heeh, ai arek dibeli mah. Daek 15.000 mah. Najis teuing 15.000 tajung tipis 150 ti kamari oge ku urang rek dijual. 15 lah sepedana. Urang mah jang ieu cek nyarah ieuna bana hungkul. Moret diarah kitu mah mahal meureunana. Hah? Da moal sahan rek meuli atuh ceu. Kapan maneh anu rek meulina ge? Nya moal. Ai biasa cenah arek dibeli. Lamun 15.000 mah dibeli we. Bana hungkul. Meuli di. Ah, moal jadi meulina ge. Pancek maneh biar rek dibeli. Moal. Arek bieu. Arek teh lamun 15.000 ceu. Heuda mung 15.000 mah 150 tajung TV. Jeung TV urang mah. TV jang naon? TV butut meureun. Teu TV butut, piraku TV alus murah atuh maneh teh. Ceu mah kitu aing mah geuninganan. Arek mah. Kan maneh dia anu arek nyebutna oge. Lamun 15.000 atau 20.000 dibeli. Cek kitu mah moal mahni 150. Udah sahan rek meuli atuh. Kapan maneh biar dibeli lagi Mana kumaha? moal Ai ieu cenah arek dibeli. 15 atau 20.000 mah dibeli. Bisa mantap gitu. Ngapirakeun pisan 15.000 nah coba. Ah, lieur sih cuma. Ya eta mah kayak nuding ka urang di kanang hayam rusak. Saha deui da iwal maneh anu sok bedag. Manya deui atuh ceu urang ge mikir manya di ngarusak kanang hayam batur geus Kapan lieur kamari ini cuma. ngadengak-dengok ka dieu maneh rek naon? Ah, Ditempokeun ti ditutina lawang. Meureun maneh saha deui. deui? Adengo aing ka kara ka dieu ge. Kamari ninganan. Neangan naon maneh ka pipir. Jelema lieur kitu mah. Anu lieur maneh anu lieur teu pararuguh. Meuli sapeda bohong sia mah. Da nyaho hayam laleungitan ge maneh meureun dipaok ku maneh sugan sia. Intip ku aing ngarasakeun kayaknya. Taruh jelema lieur. Balap si begut. Aing ampun lalaki ieu. Mulai sapu-sapu acan. Ulah gadis itu. Gedau ge gadis teh. Bisa sapu si ajan. Sangan amek-amekan barang gawe sakitu oge anya. Tang, Ya, kan amek-amekan we. Paga ngerti bang sesapu saeutik kitu oge. maneh atuh ngan liar we ti isuk teh sapu atuh maneh teh. Lah, pira ge sesapu da tara unggal poe. Da tara unggal poe atuh sesapu. Tibang teu dieu ka dinya. Cabut itu teh naon bisi aya naon anu man. Paculan angguran mah lain kalah. Ari maneh karah dititah. Udah urang mah kan mesti Ah lieur ti dinya nya sakedeung ngampleng ti isuk na ka mana wae atuh ai maneh teh. Anu rek naon atuh jedog di imah. Dari tadi ditungguin gak ada terus kamu mah gimana sih? Anu rek naon di imah oge. Yang gak mau apa-apa sudah beres kayak gerohan naon. Ari tadi naon. dok mah geus tong disapukeun teh jadi masalah aing mah. Ada ngewa garung mah atuh barala mah. Pas nu awewe we di imah teh sia mah. Kan bae atuh da urang ulin sakedeung ge meuni ulah. Nah ulin ti mana atuh maneh teh? Di dinya ti ti mana lah. Geus biasa ngomongkeun batur sia mah nya. Tara, aya. Ah, waduh kasihan ngomongkeun we batur. Resep urang mah kan ngomongkeun we batur. Da urang mah tara ngomongkeun batur urang mah. Waduh, sia mah ngomong kebagawean ngomongkeun batur. Ari akang atuh kalah cicing di imah di saruana. Di kos batur. Orang cicing karek balik ngalah suruh aing teh. Capek.
hayang minum eueuh cai, hayang daang eueuh kejo, nyangu atuh. Oh nyangu ada babari atuh Kang. Nya buruan gararung barala. Cing kitu ge Ari maneh keur naon aing boga pamajikan atuh aing tah nyamuk ka aing kana mah geus aing lengoh meureunnan. Lieur maneh mah hirup teh. Jadi pamajikan teh keur naon boga pamajikan aing. Pamajikan tah nyangu ka aing nya. Lieur pisan jadi pamajikan teh ieu cara batur atuh mikir gegerohan nyangu naon ke pagawe anu di imah teh gawean sasapu mun barala kitu nah ari maneh ampun geus ngomongna. encan aing mah can geus cicing sia amun di pepetahan ku salaki Apa lagi teh ngomong aing teh ngajedog. eta teh nemal sia teh Aing ngomong salah, aing cicing salah. nyangu atuh maneh teh aing balik kala suluh capek hayang nginum eueuh cai hayang daang eueuh sangu teleg sekalian. geus aing mah kieu mah geus teu sanggup hirup jeung maneh mah aing mah geus diantarkeun ka aing ini salah sia teh salah Mana kudu balik mah ka aing gara-gara si aku kudu balik pada imah Siap. Siap. Saya buka salaki. Dia ketu aing ulin sakedeung oge. Kukul nu we tokos manehna ti isuk nyampe pet hingga aing teh jadi masalah. tah boga pamajikan teh aing salah milih baheulana amit-amit boga pamajikan kitu ani mung nyangu-nyangu acan da batur ge moal daraikeun atuh salaki lapar salaki hayang nginum eueuh sangu-sangu acan mah moal daekeun batur ge moal wayahna ku aing kudu dianterkeun ka kolotna nah naon atuh ngingu pamajikan kitu mah batur ge da mungeun atunya kudu nyangu ku salaki ngeur cai ku salaki geus meureun aing teu kudu gableg pamajikannya lieur